Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, sampurasun wargi-wargi sadaya. Bingah bagja tur kumbira kanggilang dina leresan ayeuna tiasana pangan deui kasugri pamiarsa dina pedaran acara dongeng enteng. Dina leresan ayeuna kanggilang baris medar hiji carios anu dumasar kana kasang tukang sajarah nu aya di wewengkon Banjar. Ieu dongeng teh ditulis ku Yasana Aan Merdeka Permana. Dina leresan dinten ayeuna kasugri urang tos nincak bagian ka-7 dina judul Rusia. Rawa onom. Rusia rawa onom. Ayo naon kamu jer? Cek Cang Daya. Itu jelema nu kekurangan teh ngalieu ka dieu geuning. Boa mahna apaleun yen keur dituturkeun ku urang nya. Cek si Ujer harewasan. Tapi teu katahan ku rasa panasaran. Si Ujer teh terus we nyampeurkeun ka jalma anu keur korondangan teh. Ngan barang gok anak gorobok teh si Ujer ngagorobok reuas. Hei, geuning Ki Ajali teh. Tulung. Aya Ki Ajali ke korandangan. Cek si Ujer bere ngebertek lumpat. Atuh ngadenge kitu Jang Dayat anu can awas pisan kana tetenjeuan hareupeunana oge ngan bertek deui jicir. Nuturkeun si Ujer. Ukur Lendra anu masih keneh ngajengjen mah manehna mah hayang nyedikeun nah bener. Nu ke korandangan teh Ki Ajali. Aing mah moal sieun lah. Eta anu keur ngorondang bener mana teh Ki Ajali gitu. So, jawab sing bener. Sebab ari Ki Ajali anu asli mah apanan geus perlaya. Ceuk Lendra ngawani-wani maneh. Tapi tetenjuan Lendra ge henteu salah, sanajan kaayaan teu pati eces. Masing remang-remang oge ari waktu beungeut anu keur ngorondang ngareret mah. Beungeutna teh nyeples pisan Ki Ajali. Waktu ku Lendra digero anu mangrupakeun Ki Ajali teh ngalungsur muru ranca. Lep tilem kana dasaranta. Ki Ajali, daguan heula tuh. Daguan heula. Nah anjeun mercadi kitu nya. Lain anjeun mah geus dikubur, geus paeh jeung lain-lainna deui lah. Lendra gogorowokan tapi kaayaan mungguh jempling. Sabab anu mangrupakeun Ki Ajali geus leungit mubus kana dasaranca. Ngadom tunggur teh ngan hayang irid-iridan bung pisah. Jika anu baradami rek ngaranda teh. Kami ge apalah pamajikan Ki Ajali ayeuna teh hirup nu gelis ngan sorangan. Pasti sadaraya pada hayang-hayang jadi pahlawan nya kitu. Ceuk Nyi Markonah pajar urang lembur anu kawenehan kungsi manggihan atawa pasangrok jeung lelembutan Ki Ajali. Aya jirim Ki Ajali saka korondangan di pilemburan tur lamun kapergo ku batur geuwat murusi si cai tilem ka dasarna. Peuting eta kaayaan teh karasa pika keungeun. Sora angin nyeor lilimbungan, anjing ge babaung ti kajauhan. Malah kitu menang sababaraha peuting mah. Di imah badag anu nukangan imah bara badega di mana Lendra jeung batur-batur nangarampi.
Juragan Bendara oge keur ngajak cacarios ka Ki Darum. Darum, mun longok si Karsi, urut pamajikan Ki Ajali, cing talengteng, kumaha ayeuna kasedihna sanggeus eueuh salakina, sing bisa ngahibur, kade ulah poho bawaannya, mun aya beas bawa beas, mun aya pare bawa pare, lalawuhna oge ulah tinggalin, ti opak rangginang tepikeun kacau atawa sampe, antirkeun karang Ki Ajali, karunya. Saur Juragan Bendara Wadana nitah Ki Darum. Sumuhun, isim abdi oge parantos ngemut kitu kaula nuhun. Tembal Ki Darum bari cedok nyembah hormat. Alus ari geus kitu mah. Ari Andika sarua mikirna kitu mah, bejakeun ka si Karsi katut dulur-dulurna. Montong sok kapangaruhan ku beja nu teu pala ruguh kitunya. Beja mah beja, montong kudu dipercaya. Da cantang tu benerna. Saur Juragan Bendara Wadana da meureun parantos uninya kana beja-beja ngeunaan lembut Ki Ajali anu sok marakayangan. Sayak tosna kitu pisan nun. Sawios ku disim abdi bade dicariosan yen Nyi Karsi ulah percanten kana wartos saliwat kaula nun, cek Ki Darum. Nya, ciga tuh. Ayeuna pisan Andika indit ka imahna si Karsi. Walon Juragan Bendara Wadana, Ki Darum mah geus rek cengkat ngan kaburu dicaram heula ku Juragan Bendara Wadana. Mangke heula Darum, cing. Kaula hayang ngadenge ti Andika, nah bener. Lelembut Ki Ajali teh ngajung jurigan, saur Juragan Bendara Wadana. Sora gagak jeung suit uncuing kadenge hawar-hawar ti jauhna. Ki Darum dibarengan ku Nyi Markonah mulu imahna Nyi Karsi nyaeta randa Ki Ajali. Maksudna mah hayang ngalongok sangka nasib Nyi Karsi katalingakeun. Eta dina jimpo mawa naon euy, cek Ki Darum di satengahing jalan. Nyarupi-rupi mae Aki rupi-rupi ngan di antara nama aya kuah kueh we bawati dayeung, tembal Nyi Markonah ngangkat jimpo ka luhur. Eueuh, kueh ti dayeungnya. Ti mana? Ti Bandung. Jeung Ki Darum bangun kabitaeun. Sanes. Dayeuh ge ieu mah ti Banjar Patroman. Ya kitu we rancis, aya bodeng, aya teng-teng, aya borondong. Borondong. Malah aya balacu buatan Pataruman pamasihan juragan istri sagala ya teh. Lumayan jang bakal lebaran 5 bulaneun. Nya Ki, cek Nyi Markonah nataan babawaan keur Nyi Karsi. Nya sugan we bisa dipake pangbubungah anu keur sedih kingkin euy, cek Ki Darum. Tapi omat sia di ditu ulah geureuh dumeh loba beja yen si Ajali sok kajung jurigannya, cek Ki Darum deui mere pangwadi. Nya moal atuh. Karunya ka Nyi Karsi. Katimpa bisa kumaha atuh sedihna hate Nyi Karsi. Lamun diguyurkeun yen salakina ngaririwaan. Mun ditalek urang mah rek pura-pura teu apal wae nya, ceuk Nyi Markonah. Sampurasun. Nah Nyi Karsi aya linggih, Ki Darum ngetrokan panto. Rampes mangga kalebet. Kadenge panto dibuka. Torojol Nyi Karsi.
Ngan bae basa di luar aya Aki Darum teu pupugu Nyai Karsih ujug-ujug ngagaur ceurik. Atuh Nyi Markonah satekah polah ngupah ngapeh anu keur ceurik. Atuh meunggeus Karsih meunggeus ih. Mantong katalanjoran kitu. Keun, ridokeun wae ada ari nu geus eueuh mah moal biasa balik deui. Ceuk Nyi Markonah ngusapan sirah Nyi Karsih. Malah kami mah ceurik teh. Pada manehna balik deui. Mun balikna ilahar mah ren atoh nu aya. Da ieu mah duh. Aduh. Ceuk Nyi Karsih geus ngadingdiut deui. Hah? Baru salaki maneh teh geus balik deui. Ceuk Nyi Markonah reuwas. Sok padahal beja soal Ki Ajali ngariwaan mah geus ear. Nya balik deui. Tapi balik deui salaki kami teh. Baik deui salaki kami teh nya. Tembal Nyi Karsih. Atuh syukur ari balik deui mah. Karsih, mere maneh teh bisa hees bareng jeung salaki maneh deui nya. Ceuk Nyi Markonah jiga anu sompral. Atuh gaur Nyi Karsih teh nambahan ceurikna deui. Aduh, hampura atuh Karsih. Hampuranya. Bila kami salah ucap. Ari salaki maneh balik kumaha? Ceuk Nyi Markonah jadi penasaran. Nya, Kang Ajali balik. Da apal atuh aya karang ngajendil sagede kacang di lapipi kencana. Ngan ku kami reuwas jeung sieun teh. Kahandapna nah jiga buaya. Jiga buaya. Ceuk Nyi Karsih ngajerit. Atuh Nyi Markonah geus sarua ngajerit malah teu karasa nangkep kana haregu Aki Darum. Haling sa Markonah. Eta kelek mun dibau badot tan mandi sia mah. Ceuk Aki Darum bari satekah pola ngaleupaskeun tangkeupan leungeun Nyi Markonah. Aduh nang sieun Aki sieun. Duh kumaha ieu teh? Ceuk Nyi Markonah bibiri gidigan. Nah bet sia anu sieun teh kawas sia anu manggihan wae. Ceuk Aki Darum nyuntrungkeun awak Nyi Markonah. Ye Karsih, ceuk aing oge montong percaya. Eta mah setan anu niru-niru arwah salaki sia. Istighfar. Jeung mun boga mah alus deui macajang jawok kan pangusir setan oge. Ceuk Aki Darum mapagahan. Tapi kami percaya dihakan buaya pasti mautna jadi buaya. Ceuk Nyi Karsih. Piraning dibintih ku buntut buaya. Ceuk Aki Darum. Tapi paeh pan salaki kami teh. Ari paeh nama deuleu. Tapi lembut salaki kami teh pasti ngahajang ngajunjurigan ka kami, Aki. Sia mah nyarita teh ka mana wae? Ceuk Aki Darum. Nya Aki. Pasti ngajunjurigan domeh ambak ka kami, Aki. Nah ambak pedah naon? Ceuk Aki Darum. Tapi ditajak kitu Karsih mah geus ngagaur deui bae. Ceurikna teh bari beuki narikan basa diupah apeh deui ku Nyi Markonah teh. Henteu meuni apal kana dosa-dosa kami. Ceuk Nyi Karsih geus rek ngawiwi ceurik deui. Ngomong naon salaki maneh teh Karsih. Ngomong naon sak balangka ka neneng. Balangka ka ibi. Ceuk Markonah keukeuh nelengteng. Heueuh. Salaki kami teh nggalendeng cenah meunggeus eureunnan salingkuh teh sabab mun diteruskeun ka hareupna berat nanggung akibat kitu cenah. Nyi Karsih balilihan deui. Baruh maneh teh geus salingkuh. Aduh aing mah Gusti nu Agung. Salingkuh jeung saha cenah Karsih? Jeung saha? Omong Nyi Markonah molotot. Moal beja-beja bisi itu na wirangeun. Itu wirang kami wirang. Kolot-kolot wirang atuh kabeh walirang. Ceuk Nyi Karsih sumegrug. Bau atuh lerang mah Karsih. Bau. Ceuk Nyi Markonah ngagerendang. Pugu nya sieun bau. Omong Nyi Karsih diselangku sumegrug. Kasugri pamiarsa, urang asa heula yuk Kang. Hantem we ngadongeng, mana geus ngucupruk kitu tah, geus ngabudah tah sungut. Heueuh nya. Nya dah. Kasugri pamiarsa mah urang ngasuh
Nu bade ngopi mangga eta mah. Akang mau dikacai we heula lah. Nyasok ngaso heula nya kasugri pamiarsa, urang lalason heula ngaso heula. Sampurasun. Cangkurileung Sejamidang. Jika tuh bro kadi bro, kurang uang dongeng we bro. Ti mulai iraha ilaing beki ngadongeng kabayan. Cici we balana ngadongeng. Hiji waktu aya guru urang Batak keur mere pelajaran praktek otomotif. Pubuhan we guru eta teh di STM. Eta guru teh ditah ka muridna pikeun meresan parabot anu urut praktek teh ya. Kumaha epokna teh? Kieu pokna teh. Itu semua peralatan nanti diletakkan di tempatnya ya. Atuh ku siswa teh tak obeng jeung kunci-kunci teh diletakkan we teh bersih. Terus ieu ge teh kabeh siswa praktek jadi beuteung sia teh ka sakola euy. Peting nu ditatar di pulut ku tali gaib entong salempang mun kuring mia titatar Sunda di pulutnya balik deui ka dieu masing percaya bulan teh layangan peting nu ditatar di pulut ku tali gaib entong salempang mun kuring miang ditatar Sunda di pulutnya balik deui ka dieu masing percaya bedil geus dipeloran granat geus disorendang kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah bedil geus dipeloran granat geus disorendang kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah. Layangan tineu nu ngolea jeung mumbul ku angin gaib entong salempang mun kuring angga kapirarai tanah Sunda kacipta mun balik nu mapakeun didora lembur bulan teh layangan tineu nu ngolea
jeung mumbul ku angin gaib entong salempang mun kuring angka kapirarai tanah Sunda kacipta mun balik nu mapake ye didora lembur hate geus kilik pisan niat geus bulet pisan ye kuring arek piang jeung pasukan nu saati kawetan muru bicil balepan hate geus kilik pisan niat geus bulet pisan ye kuring arek miang jeung pasukan nu saati kawetan muru bicil balepan. Sampurasun Cangkurileung Sejamidang Di hiji lokalisasi aya saurang PSK laris pisan. Sapoe jeput terus-terusan ngalayanan lalaki hidung belang nepi ka teu kungsi Pak Adu Tuur. Waktu tamuna beak eta PSK teh tumpang kaki. Kamana wae mani lamin tos tetepan. Cek tuur kenca nanya ka tuur katuhu. Ti ditu nama meureun sono dume geus lila maranehan hatara patepung. Laris-laris tuh. Kumaha Kang sabada ngaso? Tuh kan, katinggalina teh jag-jag deui ari geus ngaso mah. Sok atuh derderah diteruskeun deui dongengna. Nya nuhun pisan. Kasugri pamirsa kubargi cek kopina geus diampihan deui ku ieu si Oo. Teu urang teraskeun deui dongengna nya. Mangga Sok kabarayeun deui kabarayeun Urang teraskeun deui hanca dongengna. Mangga wilujeng ngadangukeun. Dar Ngomong naon salaki maneh teh karsi. Ngomong naon sok balangka ka neneng. Balangka ka ibi ceuk markonah keukeuh nelengteng. Heueuh. Salaki kami teh nganggalendeng. Cenah meunggeus eueunan salingkuh teh sabab mun diteruskeun ka hareupna berat nanggung akibat. Kitu cenah. Nyi Karsih balilihan deui. Baruh maneh teh geus salingkuh. Aduh aing mah Gusti nu Agung. Salingkuh jeung saha cenah Karsih? Jeung saha? Omong Nyi Markonah molotot. Moal beja-beja. Bisi itu na wirangeun. Itu wirang kami wirang. Kolot-kolot wirang. Atuh kabeh walirang. Ceuk Nyi Karsih sumegrug. Bau atuh lerang mah Karsih. Bau. Ceuk Nyi Markonah ngagerendang. Puguh nya sieun bau. Omong Nyi Karsih diselangku sumegrug. Hei, sok merosiahkeun. Bisi si itu nang rasa wirangnya. Ngan meureun lalaki anu salingkuh jeung maneh teh. Dina hiji waktu mah pasti bakal didatangan ku lembutan salaki maneh. Bawa angke dicekek. Bawa angke diseget. Ceuk Nyi Markonah. Nying sieunan ku reuwas. Ku kareuwas dan nyabae bukti nama. Nyi Karsih oge jadi robah paromana. Ulah kitu atuh aceuk. Karunya mun manehna paeh dicekek. Karunya mun sarua manehna ge paeh atuh kami rek jeung saha? Ceuk Nyi Karsih nungkup beungeut bari sasambat. Tah geuning kitu. Nah atuh kalangka dirusyahkeun. Mun dibejakeun mah supaya laki-laki itu teh taki-taki Karsih. Maneh mah kumaha atuh? Bisa jadi ribut. Mun ku umum diributkeun atuh watir kasih uti anak kami. Meureun ari geus kaboker mah manehna teh bakal nyahueun. Lian salela ieu anu jadi bapana teh lain Kang Ajali, tapi Kang Ujer. Ceuk Nyi Karsih kalepasan nyarita. Baru salela ieu teh maneh geus salingkuh jeung si Ujer. Duh, Gusti nu Agung. Ceuk Nyi Markonah ngadadak bunceli jeung nulak cangkeng. Angot basa Nyi Karsih unggeuk mah paroman Nyi Markonah teh beki reup beureum rai pias. Kurang ajar si Ujer, kurang ajar. Dasar lalaki dangkawarah. Dasar lalaki menyuni ucing. Aya dunungan lunda lendeh hayang diasih. Dunungan eueuh pulang paling gegancangan. Cah,
geuleuh. Ceuk Nyi Markonah cumiduh, mireungeuh kitu atuh Nyi Karsih jadi reuwas. Baru acek oge sarua dibogohan ku Kang Ujer, pokna. Mentong nyaho, ieu mah rahasia. Ngan anu eces masih Ujer teh endek digampar ku kami. Dek digampar ku kami. Paingan atuh meus-meus ngaronda. Da meureun maranan rananya, ceuk Nyi Markonah bari ngajengkat haseum muru kaluar. Ye Markonah, nanaonan ari sia bet ambek. Menika gila-gila sia teh. Dagoan sia Markonah. Dagoan jeung eta deui sampai make disingsatkeun sagala geuleuh sia eta bujur ka deuleu. Ceuk Aki Darum lumpat nyusul Nyi Markonah anu mubrug lumpat ti heula. Aki gebah tusulan acek Markonah ulah sina tepung jeung Kang Ujer bisa aya banjir getih ceuk Nyi Karsih hari weus-weus. Awas yang Ujer rasakeun pokona mah rasakeun siang Ujer. Saja jalan Nyi Markonah uncum ancam bari napas ngahegak baka tingku ambek. Kurang ajar ya si Ujer. Dasar miyune ucing. Si bungaok, si loklok, si bungaok tegok teh, si kadal buntung, si lungguh tutut. Sawasa kota kaidar kabeh tah. Awas ya rasakeun. Saja jalan Nyi Markonah ngan hoak. Leumpang gancang bari nyingsatkeun samping. Ujer. Mana si Ujer mana? Mana si Ujer mana? Nyi Markonah kegorowokan di pakarangan imah. Iya Markonah. Aya naon kegorowokan? Kek. Ari sangu geus asa kacan ye. Wing lapar. Kadenge sora si Ujer anu sarua kakara datang ka pakarangan. Lebok tah bakiak musia lebok. Ceuk Nyi Markonah. Bari maledogeun bakiak. Mun si Ujer henteu nyingcat bakyak tetang tu neungeul kana irungna. Ai. Nah weureus sia teh. Naon make maledog segala rupa ha? Si Ujer molotot reuwas da ujug-ujug di baledog. Singa anu weureuh mah sia kunyang. Tah. Lebok ieu halung tah. Ye. Lebok tulak panto. Lebok. Ceuk Nyi Markonah. Sagala dirawel tur diteunggeulkeun kana awak si Ujer. Ai, buah gelo ya awewe tehnya. Tulung. Si Markonah ngadadak gelo. Si Ujer gogorobokan, doa diudag-udag ku Nyi Markonah. Sabot kitu kurunyung jang dayat manehna oge reuwaseun mireungeuh Nyi Markonah amuk-amukan teh. Baruk, ajak Markonah gelo. Rendra, halengeun bantuan. Tewak. Eta si ajak Markonah tewak. Ceuk jang dayat gogorowokan. Sabot kitu ari Nyi Markonah mah geus ngabubat babet halukeun di bake ngajorag awak si Ujer. Atuh diobrot kitu teh si Ujer geuwat ngarawel halu. Pamustunganana dua anana silih takis ku halu mane kadenge trong-trangna. Sok sia, ari bani mah perang halu jeung aing si Ujer. Sok sia Markonah. Ceuk si Ujer ngaladenan ambek Nyi Markonah, atuh halu jeung halu diaradu mane trong-trang. Kang Ujer, ulah dilayanan ulah saurana. Ulah saruana tuh. Jang dayat pakupis misah anu keur perang halu. Enya Kang Ujer lah ulah diantep ulah dilawan. Lendra oge milu gogorowokan malah milu ngarajengan si Ujer. Nya, ulah dilawan ceuk Markonah mah. Randa jabat teu payu deui lah. Ceuk jang dayat nyelengkeung.
Iya ge sarua. Ngarjengan awak si Ujer sabab deuk darajang ka hareup. Atuh ku sabab awak si Ujer mah direjengan bet jadi ngagampilkeun ka Nyi Markonah pikeun bak bik-buk nenggeulan dada si Ujer mane marakpak. Ngan untungna cukup ku peureup lain ku halu. Montong ngahina sia ka aing. Makin nyebutkeun aing rang teu payu sagala. Montong ngahina nya. Ceuk Nyi Markonah haben marakpak dada si Ujer. Lain aing anu nyampe kitu mah. Weureu sia. Tapi ke heula. Ieu aing penasaran. Sia Markonah ambek kagila-gila teuing ka aing. Nah aduh meh naon? Ceuk si Ujer sanggeus duanana papada misa. Lain aing nu sampai kitu mah. Weureu sia. Tapi ke heula. Ieu aing jadi penasaran. Sia Markonah ambak teu gila-gila teuing ka aing. Duh meh naon? Ceuk si Ujer sanggeus duanana pada misa. Kehela sampe mene balang aing dek tumanya ari maneh kadatangan ke jurig nasi Aljali teu? Ceuk Nyi Markonah. Henteu. Aku mah kitu. Ceuk si Ujer keru. Lain henteu tapi acan sia acan. Henteu isuk teh pageto tangtu ilaing bakal dijorag tah kuda demi nasi Aljali sia. Ceuk Nyi Markonah ngangkat kadua leungeunna jiga anu keur nyingsieunan budak. Ih, curig nyingkir setan nyingkah, ulah ganggu ka aing teu boga dosa. Ceuk si Ujer nunggup beungeut. Alah sia legek bangke ngaku teu boga dosa. Tuh buktina si Karsih geus direwaan. Tangtu sakedeung deui oge sia mah kerud. Ceuk Nyi Markonah huntuna ka kerot ambek deui. Keun bae da salakina ieu ngadatangan pamajikanna. Tapi mun datang ka aing, nah aduh meh naon? Jeung naon perluna make kudu bebeja ka aing perkara eta? Ceuk si Ujer. Perlu sebab anu boga dosa ka si Aljali kudu dijungjuriganan. Kudu pokona mah. Ceuk Nyi Markonah deui. Baru boga dosa naon? Nyekar si ka salakina tapi ka dijungjurigan? Ceuk si Ujer kerung halisna. Si Karsih teh geus salingkuh sia. Sok pura-pura teu nyaho sia. Pura-pura teu nyaho sia. Ceuk Nyi Markonah ka kerot deui bae. Baru Nyi Karsih teh geus salingkuhnya. Salingkuh jeung saha? Si Ujer kageteun ka tempona. Babegong irungna naplok dina beungeut sia tah. Ceuk Nyi Markonah tuh tunjuk ka irung si Ujer. Atuh si Ujer teu karasa ngaragap kana irungna. Ngan teu kungsi lah jadi sewot ambek. Kagapa sia tutudingan ka aing? Nyao, aing mah teu rumasa. Pokna nyangangang. Mantang diajar ngangos ya. Sabab si Karsih anu teu saritana sorangan. Teu didingding kelir, teu disindang siloka kabeh diocah aceh ka aing ka Kidarum. Pokona mah ka jelema sarancah deuleu. Wirang aing wirang. Ceuk Nyi Markonah garo-garo teu ateul. Ngadenge eta tudingan boh Jang Dayat, boh Lendra pada neuteup ka si Ujer, hayang nyaho nya henteuna. Atuh pada neuteup sarupa kitu si Ujer beuki ambek. Sing demi, aing mah teu ruas sakit kituan euy. Pokna bari rutret ka Jang Dayat jeung ka Lendra. Alas ya kese dengekeun. Ari si Utinya anak saha? Anak ti saha si Uti teh ha? Nyi Markonah motong omongan. Har,
Nyatu anak ti Kang Ajali. Tembal si Ujer. Alas, yang geus kudu bohong teu kudu ekol. Geus puguh anak ti Mameh. Itu si Karsih geus ngaku si kunyuk. Omong Nyi Markonah ambekna ka gila-gila. Tapi kakak kerot huntuna jiga dek ngerekam. Kang Ujer, arinya kitu mah mantong nganglos karunya ka acek Karsi. Manggeus atuh kawin we karunya ulah dilila randaan. Akhirnya Jang Dayat pipilueun Cumarita. Kudu geus tiwat 40 poe sia deuleu, ceuk si Ujer teu dipikir heula. Tuhnya, beki eces pokona mah. Eces pan geus eces pisan eta mah eces. Ceuk Nyi Markona. Ngamuk, halangan. Ceuk Aki Darum gogorowokan, nitah Nyi Markonah direjengan. Da parantos ngampungna ge tadi kulan. Ayeuna mah kari timbureuna we nun, ceuk Jang Dayat. Nyaong sia nyaong. Aing mah teu timburu, henteu saeutik oge. Genah we nya. Asa jadi Arjuna man si Ujar ditimburukeun teh. Tah, mengebeungan si Karsi. Sok ayeuna papada balaka pokona mah urang henteu nya. Montong kudu anya disumput salindungkeun deui. Pokona mah Omong Nyi Markonah melong ceuceup ka Nyi Karsi. Nah naon atuh anu kudu dibalakakeun jeung ulah disumput salindungkeun teh Markonah, ceuk Aki Darum milu ngariung. Ari Aki nyapan panu saurang geus ngaku tah kari saurang deui nu keukeuh nganglos teh. Sok sina ngaku tah sidekok lah supaya urusanna beres pokona mah. Ceuk Nyi Markonah nunjuk ka si Ujer. Sina ngaku naon ari si Ujer teh Markonah? Ceuk Aki Darum. Heeh, sina ngaku yen geus salingkuh jeung si Karsi. Tembal Nyi Markonah keuheul. Aduh, Kunaon ka make aduh? edas pokona mah. Nah kita make edas sagala. Waktosna seep ieu teh. Atuh waktosna teh seep nya urang entosan we teraskeun enjing dongengna. Tah kitu sugri pamirsa. Rubina teh urang teraskeun dewa enjingnya. Kumargi urang kasengker ku waktosna tos seep teh tanya kapan atuh padaran ieu dongeng urang baris tinden di handelem sieum. Urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun. Atuh Kang Gilang nu manjen tugas Sareng Caoh Madonna ngahaturkeun wilujeng kantun per mios.